Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu ta'rif syara'. Ta'rif syara' wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil aqulis salimati bikhtiyarihimil mahmudi ila ma huwa khairul lahum bizzati. Nadom Sundana. Tetendenan ti pangeran nu eusina dijuruskeun amaluk anu akalan akal taya kacacadan ku pamilihna sorangan pamilih nu ngajakeun gunana pimaslahateun dunia jeung kaakheratan. Maslahat nu kahijina ngaluruskeun akidahna nya datang ajaranana ilmu aqaid ngaranna. Maslahat nu kaduana mereskeun cara baktina pribadi ka pangerana rubul ubudiyah ngaranna. Maslahat nu katiluna ngajaga saluranana otak jeung pamikirna malar sampurna akalna. Dilarang minum mabokna atawa nyesep mabokna bisi lieur na otakna atawa lemah otakna. Dilarang adu-aduan da matak panas pikiran matak panik kana angen akhirna jadi seniwan. Maslahat nu kaopatna ngaping pausahaanana malar hasil jeung bersihna henteu nyeke ka baturna. Teu meunang silih gorengkeun atawa silih rugikeun maka haram panipuan tawa haram sistem ijon. Muncul rubul muamalat mun dilanggar mata klepat kana haram ti soledat jalan ekonomi ngawut. Lima ngajaga turunan ngukuhkeun kapamilikan jeung sina pugurundayan asasi kamanusaan. Datang hukum pertikahan datang haram perzinahan nafkah kakulawargaan ngahormat ka saluhureun. Maslahat nu kagenepna jaga kana hak milikna
haram maling jeung bangsana, maka datang zinayatna. Maslahat nu katujuhna, jaga kahormatanana, haram upat jeung bangsana, atawa nu ding zinahna. Maslahat kadalapana, ngajaga tubuh badana, haram ngaguna sikana, kana badan manusana. Rengse pasal katilu ke dilajengkeun kana pasal sanesna.